jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Dina urang mulai ninjak kana tahun baru Islam, tahun baru Hijriah, ninjak kana tahun 1440. Inget kene Haji Pendi. Mudah-mudahan deh dosa-dosa orang salama satahun kamari dihampura ku Allah. Kemudian orang dipaparinan panjang umur, dipaparinan jembar rizki, pikeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. 1447 tinggal 3 tahun deui ka 1445, 3 tahun deui terus bekal 550 tahun asana teu diperkirakeun teh ya. Iya di penghujung tahun-tahun 1445-an tayelah mulai zaman-zaman nu sangat luar biasanya. Mantakulah eureun-eureun urang muntayang ka Allah Subhanahu wa taala karena paring geus dina zaman anu diprediksikeun ku Kangjeng zaman fitnah. Awalna khalifah terus muluk yani raja beak masa raja jababiroh yakni masa presiden ayeuna Kang geus diomongkeun awalna ieu khalifah laju muluk raja kuari geus eueuh aya ge raja kuang Supendi sesana nah ieu ge khalifah teh ya kuari di masa Jababiro tayelah masa zaman fitnah nu sangat luar biasa ndek menuju engke bakal timbul deui khalifah di penghujung gitu geus ngalewatan fitnah heula. Masya Allah mantakan Kangjeng ngomongkeun tasoddaku geura saridekah hayu be saridekah mumpung masih aya keneh nu narima sedekah. Tuh coba kuari ge sedekah bikin ka Haji Pendi calangap pasti. Masya Allah engke mah di akhir zaman layak tianna alan nasi zamanun bakal datang hiji masa anu iya tu purrojulu fihi bisodaqoh minazahabi jelema mamawa emas dek disidekahkeun ieu teh muter be lam yajid ahadan ya'khudhu ma minhu ya'khudhu ha minhu eueuh hiji pun nu daekeun teu narima kabeh. Masyaallah eta emas disusuhun make bakul euy saha nu hayang yeuh hese ieu teh ya Allah Gusti nu agung tuh tak engke lalaki teh saeutik jasa yuror rajulul wahid yatbahu arbauna imro'atan yuladna bihi ya eta teh yalad nabi aya hiji lalaki ngurus 40 awewe berlindung di hiji lalaki 40 awewe. Masya Allah lain urusan mana kuat lagi
ieu teh ya ku eueuh-eueuhna lalaki teh ya min kilatir rijali saking ku saeutikna lalaki. Ieu datang ka 40 diurus Gusti di akhir zaman. Tah hari Haji Pendi mah mantep oge. Lain pamajikan 40 pen lain gitu. Ieu teh lantaran ke dieu mah teh lalaki eueuh kunaon? Lantaran terjadi peperangan teureun-eureun di zaman eta fitnah. Tah kuari kan geus mulai. Sing beledug perang teh panu pae Haji Pendi pae. Ayo. Tah atuh lamun lalaki ieu teh parae atau otomatis kanu di ieu mah awewe rangda. Terus be laju aya nu lahir lobaan awewe deui nu lahir lalaki jarang. Masya Allah teh ieu arbauna yatba'uhu arbauna imro'ata hiji lalaki ngurus 40 awewe. Kunaon ku saeutik napan eta engke kelimesna geus ti kuari teh ya berarti kan geus mulai awewe ngalobaan lalaki mimping saeutik. Hiji ku perang paraeh dua eta teh ku loba penyakit fitnah. Tuh persaingan bisnis silih telu paraeh bareta ayo persaingan bisnis silih racun jeung sajabana teh beta kan antara lalaki jeung lalaki paraeh tinggal bikang beno di arima. Masya Allah cak Haji Pedi hayang amat datang ka zaman eta tuh tanya kan tiga kuari bae sulit ya kuari bae awewe geus teu nyimbang jeung lalaki bari. Ieu mun kabehan lalaki nyarandung boga apa majikan opat can kabagian keneh. Ieu kuari mun dibagi-bagi ye lalaki hiji awawa pamajikanna opat lalaki hiji pamajikanna opat ieu masih encan katutup encan loba keneh awewe ieu teh. Masya Allah sedengkeun pan Haji Pendi teu meunangeun pan kawin ieu kan ngandung teh anti luar biasa. Oke cak Haji Pendi jajan bae tah ayo wajib lajona mah jararajan bae pan eta Gusti nu agung ieu entekeun urang menta ka Allah perlindungan mudah-mudahan dijaga diraksa. Tuh Masya Allah otomatis kuari tiapan ieu geus teu sehat nana. Duh Gusti nu sedengkeun ilmu geus mulai dicokotan saeutik-saeutik. Di mana eta teh kiai mulai dimaot-maotkeun. Terus be ustad dimaot-maotkeun. Haji Pendi mah diantep bae nya mah. Tah hayu geus mingping hararese kan terus walaupun ieu teh moal leungit kiai terus be anu bakal nanjirkeun agama tetep moal leungit ngan mingping yastatiruna katutup mingping saeutik mingping hese nyiaran anu nyaan eta teh ngaluruskeun hak ngaluruskeun kebenaran nancirkeun agama Allah Subhanahu wa taala. Ieu geus mingping sulit luar biasa. Masya Allah pacampur cak urang mah paaduk ngan teh. Tuh Gusti nu agung aya kiai anu nanjirkeun agama nyaan luar biasa tanpa pamrih diundang manci kumaha bage ieu nya teh tujuanna kajang nyebarkeun agama nyiarkeun agama luar biasa. Munculkan kiai berkat Mama Supendi ayo Masya Allah sedengkeun lajuna viral nya nama pohara luar biasa. Tuh Kiai Haji Rusdi anu asli kuari katutup
ku Kiai Haji Supendi anu palsu. Ih, teu laku. Ayo deh kumaha coba teh hese luar biasa ya orang nyiaran efek mantakan tingali efek pergerakan ulah asal muncul luar biasa. Masya Allah ieu teh Syekh Al-Habib Al-Haddad dina Nasuhul Diniyah nyaritakeun tingali pergerakan ke di akhir zaman teh ulah langsung tek deuleu efek muncul ke bakal natak kiai viral luar biasa naik daun engke set ragag daun teh itu bakal kos kitu geus diperkirakeun ulama baraheula teh geus diperkirakeun di akhir zaman geus macem-macem bakalna. Masya Allah tuh engke kan kieu bakal teh ye kan nu aslina make papakean teh ya papakean teu meunang tasabuh atuh santri make pakaian santri, ustad make pakaian ustad, kiai make pakaian kiai, abri make pakaian abri, polisi make pakaian polisi, kuari lamun Haji Pendi kiai make pakaian abri atau teu pantes. Tuh Pamujiono abri make jubah ya kan. Tah isi ada tasabuh luar biasa. Iya engke mana nu kiai mana nu pejabat kan ribet luar biasa, mana kiai mana pejabat engke hese karena tekbe ketika pejabat ieu teh yang ngomongkeun seperti kiai nyana teh tekbe wayah keur jadi pejabat teh wayah keur jeung artis pan joget. Di sisi lain nyana teh ceramah luar biasa kan pohara tekbe. Di sisi lain keur jeung artis mah joget. Ari nasehatna bagus, ari pelebah joget puyang. Ayo, ieu kunaon tasabuh luar biasa. Ieu geus diperkirakeun ulama-ulama baraheula zaman fitnah teh bakal terjadi seperti itu. Mana nu asli jeung mana nu palsu teh hese luar biasa. Masya Allah geus urang tuturkeun bae Mama Supendi. Pokoknya mah jadi tukang susuitan kabeh ukuranna. Ih. Masya Allah. Iya bengges ieu teh ye make membawa karakter masalah, membawa karakter kiai atuh geus be tek posisi ieu teh ye di posisi kiai pan kuari mah ongkoh kiai, ongkoh pan eta teh ieu seminar, ongkoh kiai, ongkoh rapat. Ih, bagaimana pan kiai teh di masjid itikaf nyekelan semua tasbih be kalau beuh Masya Allah pantes make bakiak kalau terak be ngadenge bakiakna bae geus leuleus hate urang. Ari ieu mah pan kuari kiai make sapatu selop. Jepan make dasi kiaina. Terus ka mana? Rapat. Masya Allah teh deui mah coba eta. Tuh iya begitu di deuleu potongan kiaina teh atuh teu beda ke jeung menteri, teu beda ke jeung gubernur, teu beda jeung para pejabat, mana kiai mana pejabat. Tuh seur ya ayo. Masya Allah ari ngomong mah pan dalil ngaberebet be Quran geus katala luar biasa teh be hadis ge luar biasa muara tapi kan ieu teu make kopea. Tuh di deuleu puyang urang nuturkeun nu mana. Masya Allah aya deui pejabat luar biasa teh be teureun-eureun ngobrolkeun teh ieu kolbu tapi aya randa di kiceupan pan puyang eta ya. Tuh ieu kan ribet luar biasa ieu nuturkeun mana. Masya Allah geus lah urang nyiaran ustad lembur bae. Ustad lembur ya nama nunggu teu nyaho naon eta teh be paling ge lah parabot berkat doang teh mah. Teh tasabuh. Masya Allah jol kiai ieu teh bawakeun ayo be kuari komunitas. Ieu komunitas wahara ieu teh. Masya Allah ieu kan engke ngarenggang-renggangkeun nu ieu bakal teu cinta kan gitu.
pan urang diparentah ieu teh cinta ka para kiai-kiai, ka para ulama-ulama, hayuh ku urang teh nu mana bae. Masya Allah, sanajan urang teu cicing di kiai eta teh masantren, tapi urang kan hate teh boga kacintaan kadinya, ngadoakeun ngarasa miguru kadinya. Masya Allah, kan kuari teh Masya Allah, geus bae pasantren nu ieu khusus, pasantren nu ieu benci ka pasantren nu ieu khusus benci ka nu ieu, atuh deuk ka mana? Masya Allah, ngeblok gara-gara komunitas. Masya Allah, komunitas Supendi BF. Ayo, komunitas Mama Kiai Haji Rusdi, komunitas Kiai Fudoli. Masya Allah, tah kan geus komunitas eta teh pengikut Kiai Fudoli bakal moal resep ka Kiai Supendi, pengikut Kiai Supendi moal resep ka Kiai Fudoli bakal. Ini kan endek dibawa ke mana umat lain dicintakan, ayo kan nu mana bae urang ka ustad, nu mana bae ka kiai, nu mana bae dorong ku urang senada raek ngararaji ieu teh. Masya Allah, tuh Gusti nu agung, tolabul ilmi paridotun ala kulli muslimin wa muslimat. Ilmu natea ilmu anu wajib, nu mana ieu teh urang endek salat kan kudu boga wudu, salat teh kan wajib, wudu nakeh kan wajib, geus berarti wajib nyiar ilmu nu wajib teh nyiar ilmu rukun wudu, nyiar ilmu rukun salat, eta nu wajib mah. Ari rukun wudu can becus, rukun salat teh nyaho, sapira atuh kakarak ge tataina kan preman mantos mabok bae. Kuari rada tobat deureuss tah tobatna mah. Laju datang ka Mama Supendi di Beatoriko. Masya Allah, laju toriko Asupendia. Coba ya, ini mah rukun wudu na can bisa, rukun sholat na can bisa, eta teh geus mulai gideg bae. Teh deuk dibawa ka mana umat coba. Masya Allah, mulai teh maca sholawat geus kabeh ge beak atuh sholawat mah atuh eta preman teh ya nyieun komunitas sholawat. Kudu ngaji eta teh. Masya Allah, malah neuleuh ustad dumagahan ngaji rurukunan nya eta mah kelas rendah. Masya Allah, tuh kami mah ieu geus maca sholawat bae hiber, ari salat teh becus tuh siga diawas. Masya Allah, ye datang kana had awewe nyana mah di imah bae nanya na kasalakina nanya rukun wudu teh tanya ka salaki, rukun salat teh tanya ka salaki. Tah di mana salaki teu bisaeun, teu bisa ngajawab, kakarak dimeunangkeun ta awewe teh datang ka ustad, datang ka kiai pikeun nanyakeun hal-hal anu wajib, rukun wudu, rukun salat. Ari kitu mah di luar daripada eta nganukur teh bebring ngabring ngaji laju seragaman. Hayo bari ngahutang. Terus be di pangajian teh ngarumpi be eta mah piharameun kabeh. Iya nyaho deh. Sehat awas. Masya Allah, tanu wajib nanti ya iya hal-hal nu wajib jang kepentingan sapopoe ibadah ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ku ari-ari nu wajib na ditaringgalkeun, ari anu fadilah diutamakeun atuh hese. Gusti nu agung Masya Allah, baheula mah habaib di Jakarta maragahan ngaji teh marake kitab baheula. Abah Agrat bapak kolot kula di jalur ibu ieu abah namakeun ngaji kitab teh di Habib anu tah kitab anu, di Habib anu kitab anu, di Habib anu kitab anu. Masya Allah, loba luar biasa ieu teh tamatan kitab teh di Habib anu guru abah, di Habib anu guru abah cak Abah Agrat teh maraka kita biasa ieu teh macana teh utawi iku.
dicoret segala. Masya Allah, boga pasantren teh atuh nyarekelan kitab, boga pengajian teh nyarekelan kitab. Habib Hussein baheula teh tadi di Tangerang di pos, Masya Allah tuh make kitab luar biasa. Tak kuari mah pan Habib Supendi geus teu make kitab. Tuh, ayo be di YouTube beureum mah. Geus be atuh geus be. Jadi engke ngajina teh kumaha usim. Kumaha usim ieu teh lamun usim ieu teh kemerdekaan, nyaritakeun kemerdekaan. Lamun usim naon deui? Jadi pembahasan pilkada, nyaritakeun pembahasan pilkada. Ayo be teu nyaritakeun ieu teh terus beta tatanan ibadah ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, diunggal pasantren ti baheula ieu teh Masya Allah. Pertama nu diaji teh parukunan. Ya kan, parukunan Syekh Arsad Al-Banjari. Masya Allah, parukunan ieu teh di pasantren memang ngajina naon teh ketidinya kakara kasapina tuh pabeh eueuh nu henteu nyekel parukunan ti baheula tabahur mabruk lah luar biasa. Syekh Arsad Al-Banjari parukunan teh sampai ke Singapura ieu teh sampai ke Malaysia terus sampai ke Thailand karuhan di Indonesia disalin bahasa ka parukunan Jawa, disalin bahasa parukunan Sunda, aslina Melayu. Ieu teh karya Syekh Arsad Al-Banjari waliyun min auliyaillah. Masya Allah, Haji Pendi nurutan nyeun risalah. Geus kabayang mun laku 1000 lumayan kauntunganna. Muhara luar biasa dicetak ku Haji Pendi. Nu aya di pikiran naon coba? Kauntungan. Ai prak teu laku. Teu laku. Apakah Syekh Arsad berpikir tentang itu? Henteu. Nya naman teu berpikir, ieu teh dicetak laku sekian kauntungan henteu. Masya Allah, terus be berkah nu sangat eueuh tujuan duniawi hiji be nyiaran ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ieu kan beda, ari eta mah akur kan. Rukun wudu na carita rukun wudu, carita rukun salat mah akur. Tapi kan tujuan hari itu mah nyiaran ridho Allah, hari Haji Pendi mah nyiaran ridho setan. Tuh, CS Budoli. Masya Allah, mudah-mudahan orang bisa jarah ka Syekh Arsad di Kalimantan Selatan. Insya Allah kula jeung sakeluarga ba'da haul tuan saya insya Allah rek jarah ka Syekh Arsad Al-Banjari. Sangat dicintai ku para ulama abah sepuh baheula termasuk Al-Maqbulah Bauji ngazam rek berjarah ka Syekh Arsad ngan teu kasampaiannya. Mudah-mudahan be urang bisa kasampaian ka ditu. Adapun terus kayak guru sekumpul mah keur masa abah sepuh can muncul. Jadi can kesebut. Jadi guru sekumpul mah di masa Al-Maqbulah kula jeung Abah Hajimu tatana diperintahku Abah Uji ku guru Al-Maqbulah sok sia Kalimantan ngondang guru sekumpul jang haot ai prak kurang sehat pada hari tak guru sekumpul cak Abah Uji suganton hari ternyata laju wafat. Jadi henteu kasampean kakarak dek diundang tatena ieu teh diparentah ku guru. Masya Allah tah eta mah kan nyaritakeun rukun wudu guru sekumpul, rukun salat tentang tatanan hate luar biasa. Lamun ngacak ieu teh Haji Pendi ngacak lantaran teu ngarti nya teh. Meli ieu teh motor di Haji Rusdi harga 10 juta. Ayo. Nah, Haji Rusdi itu meli motor di Haji Pendi harga 10 juta. Tapi ongkoh geus dibeli eta ongkoh dipapake bae ku Haji Pendi. Ongkoh geus dibeli ongkoh dipapake bae. Ditanya tepen motor saya tak tuh motor aing lah anu mantak dipake ge atuh ieu teh motor ieu cak Haji Rusdi ku sial-sial teh
duit mah geus dicokot 10 juta ja geus tarima meuli tarima ngajual ongkoh dek dicokot teh dikeukehan bae terus bae begitu ditanyakeun deui cak Haji Pendi setiap motor dicakal ku aing boga aing pan eta hayang nyabok bae geus kitu kan. Nah masya Allah eueuh deui nu kos kieu mah kudu dilaporkeun ka kehakiman. Maka Haji Rusdi datang ke kehakiman ngalapor Bapak Hakim yang terhormat bahwa motor yang ada di Bapak Supendi itu motor saya karena sudah dibeli sama saya. Eta teh ya ngalapor secara mutlak itu motor saya cukup be ieu teh ya mantak di dieu au idaa aqdan malian kabain kapal itlak fil asal tak ieu Haji Rusdi salaku mudai ngaranna Haji Pendi muda aleh boleh ngalapor secara global be secara mutlak motor yang ada di Haji Pendi itu motor saya. Nah, engke berarti teh yang ke perdebatannya tergantung ke saksi-saksi jeung sajabana eulanan jang supaya ngalapor ditanggapi ku hakim ieu cukup pil itlaki kapal itlaku cukup secara kamutlakan. Atawa Haji Rusdi bari Haji Pendi bari cerik-cerik ngomong teh ngomong ikhlas eta teh kan aya ngomong ikhlas teh bari cerik. Masya Allah cak Haji Pendi teh aing mah inget biasa kapae duh di pageus paeh mah horenganan eta motor geus teu berlaku boga motor mobil geus di jero kuburan mah geus eueuh nanaonan jabatan perusahaan eueuh nanaonan geus di jero kuburan sedengkeun eta teh termasuk aqidatus samiyat ketika asup ke jero kuburan pasti bakal ditanya ku malaikat munkar nakir wajib kudu percaya urang teh tuh mulai kade ngepet masya Allah ayo wajib kudu percaya kan di jero kuburan teh ya aya naimul kubri kasenangan kubur aya azabul kubri siksaan kubur. Jang saha siksaan kubur jang golongan kafirin jang saha azabul kubri usatul mukminin jelema mukmin anu boga dosa teu kaburu ka tobatan kaburu kerelek paeh dibodem bakal dibodem. Haji Pendi mama wajablay ayo tek be kerelek paeh can kaburu tobat Haji Pendi ieu bakalna kan kaasupkeun kana usatul mukminin dibodem di jero kuburan ganjar mawa jablay ya Allah Haji Pendi ongko geus kolot teu meunang neuleurang da main suwitan bae kerelek paeh can tobat dibodem bakal masya Allah ayana imul kubri kasenangan kubur jang saha jang jelema nu tukang salat oh pamuji tukang salat berarti jang saha eta teh jang jelema nu tukang sedekah oh pamuji berarti naimul kubri jang saha jang jelema anu ngahindar tina permaksiatan oh geus berarti atuh eta teh jelema anu tukang salat tukang ibadah terhindar tina permaksiatan eta bakalna meunang naimul kubri jelema anu ieu teh henteu terhindar tina permaksiatan teu kaburu tobat atuh bakalna meunang azabul kubri masyaallah tuh ayo iya deh aki-aki tapi masih ganteng aduh masih teman perawan iya Allah perawan tuh aduh cak Haji Pendi teh lah ieu teh Rusdi jadi maneh mah sok magahan ngaji kaunggal lembur tah ieu motor jang maneh
sugan manfaat be kula paeh teh ya ganjaran motor kan ke ngolocor. Masya Allah pan kunyaan tah Haji Pendi teh tuh ngan kieu Pak ieu teh kayaknya ieu mang kuari geus dibikeun diserahkeun ngan deuk dipake heula tapi ieu motor eueuh bensinan tek be atuh laju ku Haji Rusdi di bensinan jaya geus mah itu anggap motor sia ieu mah di bensinan tek berangkat Haji Pendi teh ya sapoe teh dianterkeun 2 poe teh dianterkeun geus saminggu cak Haji Rusdi ongkoh eta motor geus dibikeun ongkoh dipapake bae dasar aki-aki linglung kajenteun kumaha pan eta motor geus dibikeun saha nu mikeun atuh ieu mah motor ieu tah deul STNK ge ngaran aing keneh kan cak Haji Peherus diribet jeung aki-aki kos kieu ongkoh geus dibikeun ongkoh geus dipapake bae maka dilaporkeun ku Haji Rusdi teh ka kehakiman lapor aya naon eta motor nu aya di Haji Pendi punya saya karena sudah diberikan kepada saya ka ieu teh ya awida'ak dan malian kahibatin kapal itlaku cukup melapor secara mutlak me eueuh masalah jadi geus teu kudu aya dibejer beaskeun motorna motor Scoopy warnana warna putih henteu kudu kitu henteu eta ngaranna dibejer beaskeun cukup be motor yang ada di Bapak Supendi itu motor saya karena sudah diberikan kepada saya tah pas gitu ya teh ih cojong bae cak Haji Pendi teh ih jojong bae tah ieu ngaranna geus dibikeun dicokot di borok sikut cak kolot teh mah borok sikut pen eta teh borok teh bengkel ngeborok terus datang ka awak engke terus nanahan ka bawah pae Masya Allah tuh awas tak cak Haji Rusdi teh emang ge ieu mah Haji Pendi mah loba jasa modus kasusna loba jasa boga hutang 10 juta can daek mayar-mayar ditanya teu ngaku pan ribet luar biasa Masya Allah akhirnya kan dilaporkan tek be dilaporkan ku Haji Rusdi lapor Bapak Hakim ada apa bahwa Supendi punya utang terhadap saya 10 juta 10 juta ya Allah akhirnya kan dipanggil Haji Pendi cak Haji Pendi teh Hakim eueuh ti dituna ngaran Supendi boga hutang deuleu di Lauhil Mahfuz dage Bapak anjay siaran di unggal jalan dina sepanduk moal aya kan atuh piraku aya di sepanduk aya ya bae padahal kan teu beres ngomongkeun sagala di sepanduk sagala di Lauhil Mahfuz geus kakerot we Haji terus di ngadepak bae aing mah eta jelema kos kitu pihnakeun si eta mah Masya Allah saudara Supendi ya saudara kagak punya utang ngaku kagak punya utang iya ada saksi enggak aya tuh Sahmad tuh eta teh Mujiono ngan eta geus dibayar Haji Sahmad teh jeung Pak Mujiono geus dibayar geus disogok pokona mah bebeja bae ka hakim heueuh kitu teu boga hutang aran Supendi mah tah
intina berarti kan Haji Supendi boga saksi bahwa teu boga hutang kuari endek ngekik bali. Masya Allah saudara hakim yang terhormat, saya kan ada saksi bahwa saya tidak punya utang. Saya mohon Haji Rusdi supaya disumpahkin. Sudah berani-berani nuding sama saya bahwa saya punya utang. Ji dek nanaonan ta Supendi. Tak awas. Waman qomat alaihi bayyinatun bihakin. Lamun Haji Pendi ngadegkeun saksi Haji Samad jeung pamuji bawanya teu boga hutang, laisa lahu tahliful mudai, ieu teu meunang Haji Pendi nuntut supaya Haji Rusdi itu disumpah, teu meunang. Atuh geus we lamun memang nya teh boga saksi bahwa teu boga hutang, ketok palu berarti kuat saksi, henteu kudu laju silakan itu teh Haji Rusdi supaya sumpah, teu meunang karena sumpah itu ieu adalah kaasupkeun kana eta teh sumpah kaasupkeun kana hujah, saksi ge kaasupkeun kana hujah. Atuh engkena ongkoh di dia Haji Pendi boga saksi ongkoh laju nuntut supaya sumpah, teu bisa. Mantakan li anahu katokni pisuhudi, itu cacat, itu cacat daripada persaksian, mantakan teu meunang. Geus we eta teh bisa seperti itu, bisa kieu Haji Pendi tia nyana boga saksi Haji Rusdi donongtut saudara hakim yang terhormat. Saya kurang percaya sama saksinya, maka mohon Haji Supendi supaya itu supaya sumpah. Ieu teu meunang kunaon? Lantaran pan geus boga saksi hujah, kemudian sumpah ge hujah. Hujatun ba'da hujatin eta teh katokni pir hujah. Geus hujah ba'da hujah katokni pir hujah. Ieu cacat berarti, matakan teu meunang. Laisa lahu tahliful mudai. Masya Allah, Pak ini da'a adaan halapahu ala nafsihi, Pak ini da'a ibro'an halapahu ala nafsihi, Pak ini da'a siro'a ainin halapahu ala nafsihi, Pak ini da'a hibataha wa ikbadoha halapahu ala nafsihi. Jadi opat kodia puyang-puyang Haji Pendi lah, Pak ini da'a adaan wallahu alam bis